abdi dinanya pengiman Islam uga godan ieu zaman magi dina ieu zaman serpisan kaanehan anu mantap ngahancurkeun keimanan keislaman Allahumma biquwati minal imani wal islam fi hadzal zamani ya Allah rabbal alamin mugi Gusti maparinan kakiatan diri abdi dinanya pengiman Islam uga godan ieu zaman magi dina ieu zaman serpisan kaanehan anu mantap ngahancurkeun keimanan keislaman Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.